Yuk kita masuk ke bab ke-25 yaitu kasopanan bade angkat ka madrasah nomor 179 sampai 182. 1, 2, 3. Berjamaah subuhna pada sholat tuluy salam ka ibu sareng karama lamun make masing rapi di baju make paniti ngapalkeun jeung mutolaah bisi aya anu salah geus beres teras miosna buku jeung alat sholatna simpen bukuna kantongna bisi aya nu leungit